Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Palamitra anu kusingkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung lawung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Bagian ke-13 karangan Usep Romli HM. Ah, lain kitu. Rumah sabae. Kangeranan boga keneh kolot nu pinguruseun, mo enya daharti batur. Ongko hayang jengkol deui. Mun teu salah, di lembur keur usum. Hayu atuh, maung peung isuk keneh, jeung kabeneran peree ngaji. Tapi kudu balik deui engke sore. Lebar mun tinggaleun halakah bada isa. Edas, ari calon kiai jeung calon mantu kiai, ayaku kesit. Balik deui engke, hayu. Biasana geana mah tara ngadon ngendong di lembur. Ka lembur si Padil teh, nikeu bae, ngambah jalan padati. Nanjak mudun, bubuhan pernahna di lamping pagunungan. Teu jauh, ukur 4 kilometer. Beak tanjakan munggaran, disampakeun pudunan nuruktuk. Breh dina got dihandap, aya nu keur ngareuro. Barudak mojang ngopatan. Tuh, nya. Mana mending niluka ana, si Padil ngageubikeun awak. Wanita ruhan, salah saurang diantarana, nu sok nyerangkeun ti tukang ngeun reregan kamar. Wah, nyahoti saha, kuring ngagebek. Perkara Imas sok ngintip tina regan ari kuring rek asup ka kamar mama ajengan, caan kungsi didongengkeun ka sasaha. Tapi nahasi. Padilnya hoeun. Dei muah mangkukna ngadongeng. Kumaha cenah, kuring panasaran. Enya, ngadongengkeun Imas sok nyerangkeun anta, ari ke kamar pangersa, asup. Nu kitu-kitu bae kudu diperhatikeun, kuring api-api keuheul. Padahal bunga ngangliwati misti, meunang perhatian ti pangeusi imah nu dipicangcam. Terus bei muah nyeleser kayaan anta. Geus boga kikindiwan atau acan. Ku ana dijawab, geus. Si, kuring buncelik. Saha, cek bei muah. Nu kantos tiko sewat dina kamailir. Cek kuring. Bei muah gancang asup ka dapur. Teu lila Imas kaluar, ngajak seuri ka ana. Harita ana keur masang sirip di sisi balong, di piwarang kunyaina. Ah, arita teh, anta masok nyayahoanan. Rek dianggap nyanyahoanan, peh. Rek dianggap mantuan syukur. Salah atawa benerna, cingpek pecak ayuna. Tuh kanu dicindung koneng. Boa saha, boa saha. Barudak santri ti urang, tiraku sangli. Paling rek arulin ka lembur ni mamah. Tuh, danya ni mamah tu nu nantung ti heula. Nu areureun dina got, narenjoeun ka akuring duaan, ke urmudun. Maranehna cengkat. Durubduk maraju Dewi, sateneh lalumpatan. Pagigie, papada embung pandeuri. Nu tiluan teu lesot patung tuntungtun, nyorang tanjakan babarengan. Ngan nu saurang nu dicindung koneng tinggaleun.
ngadigleu di tukang. Arantosan, ieu manehna gera-gero. Batur-baturna titonggo, ngahayu-hayu, bari angger maju. Kaburu kasusul manten. Tiko sewa Dewi, enden. Si Padil ngagonjak. Nu dicindung koneng enya Imas ngabalieur. Tapi ngemupi seurieun. Dili sendal kabungan ngaceng Dewi, ieu ngaja ngabantun tukang mulungna. Duka. Imas ngebingkeun cindung ka Si Padil. Delek ka kuring nu masih keneh ngabetem. Caan werat nyuara sakemek-kemek acan. Badi ka mana, Mang Padil? Badi nyarengan enden. Leres. Tah teroskeun ka Al-Fakir Al-Butaklu. Naon? Imas kerung. Al-Fakir Al-Butaklu. Jalma fakir butak hulu. Si Padil ngajerete, diciwit popoteanan aku Imas. Bretek lumpat ke tanjakan. Gegak-gegak. Kuring ditinggal keun, nyang haraupan Imas. Ang. Ket. Ka. Mana, enden, ngedal keun kecap sakitu teh. Letah asa pagujud. Badi ka bumi nyi mamah manehna sarua gugup. Tebih. Rada longsong ayeuna maah, meu usan. Duka. Dan nembean. Mana geuning nyi mamahna. Nembe maah didinya, Imas nunjuk ka tonggo, ka lebah Si Padil ngadigleu teu uluak lieu. Duka ayeuna tos tarbi. Mangga atuh. Urang susul. Mangga. Tipayun. Enden tipayun. Eu. Eta tipayun. Saha eta teh kawani mimiti mucunghul saatik-saatik. Muhun eta, lemas ngadelek. Mangga atuh. Disarenganku eta. Ah. Ditungtung tanjakan, gero-gero babaturan Imas nyelukan, nitah gancang. Enden. Enggal. Diantos di dieu. Tuh. Enggal cenah teu sadar kuring ngarawel leungeuna. Imas satengah dikenyang dibawa nanjak. Wios, manehna murengket, merot. Wios tong enggal teuing mapahna. Teu kiat lungse. Si Padil disusuit. Seuri nyerengeh. Paduli, ah. Nu penting, Imas aya digigireun punah kahanjelu nungguan di cukang teh. Lunas katugena ditajir teh. Waktos di cukang Ciporang, mani degik, kuring ngajalanan. Duka, manehna jebi, teurus ngelelan. Harita teh, ngahaja-haja ngantosan. Ngantosan saha, manehna curing hak. Neutup sakedapan. Luk tungkul. Kesang renung dina taranga, dina tungtung irungna nu mancrit. Lamun kongang, hayang mangyusuk keun. Ngantosan. Enden. Wah, bohong. Ngantosan batur, paling ge. Ngantosan enden. Wantun sumpah. Upami muhun maah ngantosan abdi panginten barang gok teras enggal naros. Geuning ieu maah anggur ngajengjen. Da endena baut. Baut soteh rewas. Kedah rewas sagala rupi, da teu digebah. Rewas wi. Sanes rewas ketang, heran. Heran. Naha aya santri wayah kitu ngadon ngajengjen dina cukang. Kedahna ngaos, sanes. Nu mawi ngahaja bolos. Bakat ku hoyong tepang sareng, enden. Naha naon kitu, mani kedah hoyong tepang sagala rupi.
Hoyong wi. Tau kenging, gitu? Saur saha tau kenging. Saur nu bade di tepanganana. Iraha nyarios tau kenging nepangan, maneh na ngadelek. Baut api-api tea, nu matak lanjung ti. Aduh sesah, nya, sasauran sareng ahli mantek maah. Mani utak-atik, putar-putar kieu, kuring gegetret. Poho, kalpasan tarik teuing. Rarasaan teh sirah aya bukan. Duduku kacun keun. Atuh lapur, sirah bolenang kaponcomek pisan. Mangkaning katojo panon poe. Pantes matak serap. Kaciri imbas keu-keu reuman. Tului ngabalieus. Mengkek pisau rieun. Duka lucu duka ngewanenjo sirah lenang jiga bebendul buli-buli. Gancang dudukui diterap keun deui. Dilelep keun jero pisan. Teuh waktosna, seep, palawargi tantos panasaran, tapi da kumaha atuh kedahanca. Mangga urang antos salajengna. Caak urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.